Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Naura Tasbita Chandra ti kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade wawancara ka Punbiang ngeunaan dampak Covid-19. Ibu punten ngawagol waktosna. Di dieu abdi bade tumaros kana dampak Covid-19. Mangga. Pamitiasa terang nami ibu saha? Abdi Wastana Husnul Rizka. Padamelan ibu naon? Abdi damel di UIN Sunan Gunung Jati Bandung bagian keuangan. Naon dampak Covid-19 kana padamelan ibu? Ibu damel di UIN Sunan Gunung Jati Bandung bagian keuangan. Salah sawios tugasna nyaeta pelayanan pembayaran mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Salami Covid ieu dampakna ageung pisan. Nu kahiji tadina pelayanan offline janten lobi kana pelayanan online. Salah sawiosna nu tadina jam kerja ti jam 8 nuju jam 4 salami online mah tiasa iraha wae mahasiswa naroskeun seueur pisan hal tiasa enjing, wengi, subuh, pokoknya tidak mengenal waktu. Anu kadua teh nyaeta dampak anu paling karaos seueurna penurunan kemampuan ekonomi orang tua nyaeta waktosna jadwal pembayaran seueur pisan orang tua anu dongkap teu tiasa bayar UKT dina waktosna seueur pisan anu nyuhungkeun karinganan pembayaran. Anu katilu dampakna aya kebiasaan baru atau new normal tadina WFO janten WFH WFO. Ari ibu gaduh murang kalih anu masih kena sakola? Ibu gaduh 3 murang kalih anu masih keneh sakola. Anu kahiji kelas 10 SMA di Sacil, anu kadua kelas 5 SD, anu kabungsu kelas 2 SD. Tiluanana masih keneh sakola. Naon pendapat ibu kana diajar jarak jauh? Pendapat abdi dina pembelajaran jarak jauh seueur pisan tantanganana komo kanggo anu orang tuana teu aya di bumi. Janten memang pembelajaran jarak jauh teh salah sawios solusi dina masa pandemi, tapi kedah atos-atos dina palaksanaanana. Misalkeun angot kanggo murang kalih anu masih keneh SD kelas 1 kelas 2 murang kalihna pasti peryogi pisan diaping diarahkeun, tapi di sisi lain ibuna teu aya karena damel gitu. Pamitiasa terang aya kendala anu salami ieu ibu raoskeun kana diajar jarak jauh? Kendala anu utami nyaeta sisi kesadaran murang kalih sareng disiplin dina ngalaksanakeun pembelajaran jarak jauh. Angot kanggo murang kalih anu masih SD kelas 2 kedah lebet sakola di bumi padahal ibuna damel ngantor. Janten peryogi pisan arahan bimbingan gitu untuk pengkondisian pas di sekolah hungkul. Kalau di sekolah kan aya ibu guruna gitu. Ari di bumi mah pas ibuna teu aya nya teu tiasa ngondisikeun ulang kalih gitu. Sareng anu kaduana kendalana nyaeta jaringan internet. Upami jaringanna lancar, pembelajaran jarak jauh lancar. Upami jaringan internetna kirang sae nya kitu
pasti aya kendala anu aya gitu. Upami engke sakola offline diayakeun, ibu satuju atau henteu? Pami offline gitunya, ibu satuju salami ngajalankeun protokol kesehatan anu dijagi, misalkan sip-sipan dibatasi jumlah siswa anu aya di kelas, terus guruna vaksinasi, terus jaga jarak, pokoknya teu sadayana full online tapi teu sadayana oge full offline. Jadi ada strategi atau cara yang bisa dilakukan, biasa dilakukan kanggo pembelajaran offline gitu. Dina kaayaan sapertos ayeuna, aya teh hikmah anu tiasa dicandak ibu. Seueur pisan hikmahna anu karaos salami pandemi. Misalkan hikmahna ngaraketkeun janten gaduh seueur waktos kanggo ngempal sareng keluarga, janten ngaraketkeun rasa kekeluargaan rai raka ibu bapak gitu. Terus anu karaos oge ningkatkeun kasadaran dina ngajaga kebersihan diri, ngajaga kebersihan lingkungan. Salami covid mah janten tambih higienis, ngajaga kebersihan. Nu katiluna hikmahna urang tiasa langkung sadar yen ieu teh salah sawios peringatan dari Allah ti Allah kanggo urang tiasa tambih sadar sareng sabar. Aya teu pesen ibu kanggo sadayana nu aya di bumi? Pesenna nu kahiji tetap semangat, stay at home, kanggo stay at home na tapi anu produktif, misalkan ngagali potensi diri, melaksanakan hobi yang positif. Nu kaduana tingkatkan imun, tingkatkan iman biar tetap aman. Nu katilu tetap jaga protokol kesehatan. Hatur nuhun kana waktosna, hapunten bilih abdi aya kalepatan. Sami-sami hapunten oge ibu pami dina walaran sareng pendapat seueur anu pacampur sareng bahasa Indonesia. Mun sakitu wae wawancara abdi kapun biang. Hapunten pami aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.